Mau diharap di ditu tuh, ayeuna teh aya lomba ieu cenah makan durian ayeuna teh. Ai ngojay maneh ka dieu. Panas pan dia. Nahan ngojay geus. Ayo ngojay dia. Tuh loba batur era ket turun. Kamu dos. Sang Hyang Bedil, kebun durian Sang Hyang Bedil teh aya acara di dieu teh. Poe ayeuna. Aing leuleus ya. Sarua ayeuna. Geus kumaha maksudna? Gandong-gandong. Jadi suku ya sangkeum aing kitu mula. Siapa lah pas ini yang digandong ke? Aing geus sarua leuleus kunyuk. Aduh, sia kumaha ket? Aing geus sarua leuleus. Panggil lulus ke. Sarua komo aing leuleus di mana nih? Loba pisan gaya sia Kevin mah yang digandong segala ket teh. Udah sia buri sarua anak ke. Leuleus aing. Acarana di mana itu? Mau diharap di ditu tuh, ayeuna teh aya lomba ieu cenah makan durian ayeuna teh. Ai ngojay maneh ka dieu. Panas pan dia. Nahan ngojay geus. Ayo ngojay dia. Tuh loba batur era ket turun geus. Turun. Kamu dos. Bebal teh. Yo bisa yang apal mah sia teh ucup tuh dulu. Kebun durian Sang Hyang Bedil. Aya villa kayak tuh dulu aya nama aya rek aya eta tuh. Resto area tuh. Aya kolam renang belah ditu kehet. Ya heueuh sia mah ku perpisan kuda hirup teh di lembur we tara ulin-ulin. Panggil rongsok, Bang. Oh, ngidar sing ngidar ge kehet ulin sekali-kali mah. Rongsok. Tuh dulu kaduna ngagarantung tuh. Mantap rongsok kan loba awewe di ditu tuh. Atuh kan wae, Bang, urang bari ngeder bari usaha. Keur ulin sekali ulin mah kehet mentong. Ngera-ngera aing sia mah. Ngira-ngira. Jakal sia ku aing ajak kayak gitu mah. Kenapa ngeder, Bang? Bari hiling teh bari ngeder bari usaha. Heuh pan ieu mah niat teh ulin kehet ngerakeun sia teh. Ku dulu kadung lilubutnya. Lobok itu euy. Bisa komplok-komplok. Bang tuh. Pan heueuh kehet. Geus ngagarantung aing mulung. Pamulung naon kehet. Mantong na mulung segala pan itu dulu warungna tuh dulu. Di ditu ge loba bang meuli we. Aing meuli sia. Ari hayang mah mulung sia mah. Rongsok. Kan bari ngeder, Bang. Apa ini ada nongkrong ieu tempat pergi ulin, wisata unyuk. Atuh kan wisata ge mah era ieu asa urang gengsian we. Gengsi. Aing nu era nama lain. Heueuh keur urang gengsian, Bang, mumpung teu ngora. Aing sia ngurus-ngurus rongsok dicebret ke goblok. Mundeulkeun di dieu mah tempat arulin. Atuh wae bari ngeder. Ya, Bang, tungguan. Neng, mana we teh gaduh rongsokan? Kan bisa teh. Cuma pergi wisata kayak atuh bae, Bang, asa urang gengsian. Teu ngora. Belajar usaha. Mundeulkeun kehet. Yo, Bang, ulah gengsiannya, gengsi di masa muda akan mempersulitmu di masa tua, Bang. Jadi ulah sok gengsian jadi tah mama. Unyuk Teh, sia. aduh rongsok tuh. Sia. Nih, gue kebun durian Sang Hyang Bedil. Wah, ini tempat aduh euy. Meser kadua. Mangga. Siap ya sabaraha aing bayar sok teh mulung teh. Wah, bener wa tere. Bener kehet, lain tempat mulung ieu mah sia mah. Tere, aya di lebak loba imah tuh. Sia namanya teh imah. Di ladeuh mah eta mah pila kan bisa anu nginep di dieu. Tah aya di ladeuh. Rek naon maneh nanyakeun imah? Suan teh aya di lebak perimahan. Weh. Ngeder, Ngidar naon? ngeder rongsok, ngeder naon dia tuh. Mentong ngurus-ngurus rongsok ieu kehet keur ulin. Sok pernah akan kadu ku aing beun. Bener wa tere ya. Heeh bener sok ke ku aing bukan masalah hakan ku aing bayar. Gue tere. Bos. Bos, sok pergi kadu mah. Mohon milih heula bos. Ya, sok milih lah. Mantap ieu. Milih heula. Euy. Tere segala keroba duit euy. Tere, jeung geus yo. Nah geus naon kucuk? Heuh dibungkus mah tere. Nah dibungkus kumaha ucuk? Buka di dieu ku aing dibayar cek aing teh. Moal mah tere, aing mah rusuk, aing ngeder deui. Sameunang yo barangna. Dapat tere. Ucuk. Di dieu kayak buka cek aing teh. Opat mah tere, teu kira opat. Dasar tukang rongsok gejul si kunyuk. Allahu Akbar pangeran tukang rongsok edan. Nanti kita akan mulai hitung ya. Iya, dihitung sampai hitungan 3. Kalau sudah hitungan 3, aba-aba langsung. Timekeeper siap? Siap. Juri siap? Oke, peserta siap? Siap. Siap. Oh. Kita coba tes ombak
dulu. Iya. Gimana ini yang jargonnya? Iya. Well gitu. Sang Hyang Bedil. Kurang keras. Kurang keras. Oke, dalam hitungan ketiga siap ya? Iya. Ancang-ancang dulu. Siap, pelemasan otot dulu. Ya, yuk. Wah. Yuk. 1. 1, 2, 3. Come on. Woo. Wow. Come on. Luar biasa. Harus bersih. Come on. Abretkan. Luar biasa, terus gas. 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 Come on. Come on. Saat ini pada tuh itu siap. Semangat, semangat, semangat. Hati-hati ya bisik kaseglong. Awas. Oke. Sikinya harus bersih dinilai. Ya berapa menit? Yo, come on. Ya 1 menit. Gas. Tep. Gas. Mana Cecep? Come on. Pendukungnya Kang Aceh mana? Hey. Pendukung Aki Semangat. Aceh. Hey. Pendukung Arobal. Ya, bagus banget. Ayo. Semangat. Waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Tep. Terus. Gas. Keseluruhan dia si Aki. Makan durian tayo. Aduh, luar biasa. Hansa terus. Ya, waktu Wih. sudah berapa menit? Waktu sudah berapa menit? 2 menit. 2 Ayo, menit. semakin. Iya. Kurang waktu. Gas. Sayang. Ngeri kaseglong ya. Awas. Ulah saya tesikin nama ulah. Pep. Terus. Tancap terus. Pep. Montong sih kita masuk teh. Bola lagi, Ki. Ayo, Ki. Bola terakhir, Ki. Ayo, Ki. Pep. Terus. Gas. Gas. Semangat, Aki. Terus. Luar biasa. Awas, kebersihan juga dijaga ya. Harus bersih ya, harus Harus bersih. bersih. Aki harus bersih. Harus bersih. Awas. Lamotan ini sikina lamotan. Tuh. Tuh. Terus. Luar biasa. Yang sudah langsung angkat tangan. Oke, masih ada waktu, masih ada Satu waktu yang peserta. belum. Itu yang kurang bersih harus dibersihkan. Ya, harus bersih. Bersih. Gas. Tep. Harus bersih banget, Aki. 4 menit. Oke, 1 menit terakhir. 1 menit terakhir. Gas. Bersihan lemotan. Tim bersih. Itu dinilai. Harus bersih. bersih ya. Harus bersih. Buat para penonton, abutan kapangkar salib pilih hari dangen. Nah, leres. Leres. Rada munduran ya, Rada mundur. penonton punten. Harus bersih, ya. Dinilai itu dulu. Atas menuju Bos. battle nah. Lanjut. Iya, boleh minta tolong Bapak dari Semangat, Babinsa ya, semangat. pengamanannya agar tidak terlalu depan penontonnya. Waktunya 10 detik terakhir. Wow. Semangat. Go. Iya. Emang. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Angkat tangan, semuanya angkat tangan.
sok tenang. Minum dulu, awas. Aduh terlihat wajah-wajah. Iya, kita tanya satu-satu. Bagaimana setelah makan durian? Ya. Mantap. Mantap, men. Siap, nanti lihat pokoknya teh bahagia. Iya.